Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 14 di 13 kene. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qum yadi wala tahilati yadi. Allahumma fa'li wa lakum futuhat wala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Nah nanti wal maqalatu sabi'atu wal isruna wal maqalatu sabi'atu wal isruna jeung ari dawuhan anu nomor ka 27 eta an Abdillah ibni Mas'udin katampit di Sayyid Abdullah bin Mas'ud radhiya muga ngaridhoan sa Allah Gusti Allah anhu ti Sayyid Abdullah kumaha pidawuhna teh adi maftaradallahu alaika adi kana lapad adi cenah adi kudu nyumponan anjeun atau adi kudu ngalakonan anjeun ma kana perkara adi kudu ngalakonan anjeun makana perkara iftarodo anu geus mardukeun iftarodo anu geus mardukeun saha Allahu Gusti Allah alaika ka anjeun bitamami kalawan sampurna adi maftaradallahu alaika kudu nyumponan anjeun kana perkara anu geus mardukeun Allah ka anjeun kana model salat nu 5 waktu teh nya lajeng zakat kanggo anu nisab saum Ramadan sasasih lamina lajeng ati ibadah haji kanggo anu mampu segala rupina jeung aman di perjalananana lajeng eta kawajiban teh dicumponan salatna dipidamel zakatna dikaluarkeun saumna dikeureuyeun hajina ditunaikeun kalawan sakumaha mistina alias di sarangan sareng ilmuna takun mangka bakal kabuktian anjeun eta a'badan nasi janten hobar takun ya kana yakunu fil amarna teh takun takun mangka
takun mangka bakal kabuktian anjeun eta abadana si pang pang ibadahna jalma. Ayat tasir barisan, ayat tasir barisan bisi ayat tasur atau ayat tasor gitu. Ayat tasir tegasna bakal jadi anjeun eta aksaron nasi pang seueur-seueurna jalmi apane ibadatan ibadahna tayeu jami anu seueur ibadahna teh jami anu anu leket ibadah teh anu rajin ibadah teh nyata adi maftaradallahu alaihi salatna rajin zakatna rajin puasana rajin hajina ditunaikeun tah nu kieu anu disebat jami ahli ibadah kumplit tama rukun Islam teh nya kumplit naon dipidamel tos puguh deui ngajaga sahadat dua mah ditamihan ku salat ditamihan ku zakat ditamihan ku saum ditamihan ku ibadah haji kumplit matak disebut nage ahli ibadah tah ieu ahli ibadah wajtanib jeung kudu nebihan anjeun maharimallahi kana pirang-pirang perkara anu diharamkeun ku Allah tuluy tebihan naon rupi anu ku Allah Ta'ala diharamkeun haram ninggalkeun salat ku sakitu dipigawe haram ninggalkeun zakat kanggo anu tos nisab atuh dipigawe nya ngaluarkeun zakat haram ninggalkeun puasa atuh dipigawe puasa haram ninggalkeun haji kanggo anu tos mampu jadi dipigawe eta haji haram mabok-mabokan gitu atuh ditebihan mah haram zudi nah zudi mangka ditinggalkeun eta judi teh haram ngabohong pada macan ka Mekah nyarios entos anu disebut jiluna haji uluna itu ngabohong ditinggal tah berarti ngantunkeun nu diharamkeun teh takuan mangka bakal aya anjeun eta azhadana si pang tapa-tapana jalma itulah yang dinamakan ahli tapa teh jalma-jalma anu tos tiasa nebihan kanu diharamkeun ku Allah walaupun teh cicing di lebat guha ten henteu moek dina guha henteu nebihan karamean jelema henteu menghindari gemerlapnya dunia di bumi yang biasa di kobong pasantren sok ka pasar sok ka pasir sok campur gawe jeung jelema tapi tiasa nebihan anu diharamkeun ku Allah mang bade euet mang tahun baru mang sekarang mang kita menghangatkan dada dengan naon kitu ngaranna dengan arak oh mabuk itu haram moal teu tiasa haram wajib ditebihan haram cek Allah ngapal innamal khamru sesungguhnya arak oh atuh ulah ku iya atuh ulah ku arak ku ieu emang lah urang lomba nyeuseub
Baygon. Nah, sanu pangeulana mabok urang bere hadiah gitu. Mabokna ku baygon. Oh teu bisa eta ge haram. Cuk sae eta haram berarti atuh maehan reungit haram. Dengan duruk buat nyamuk merek baygon. Eta mah meunang. Dabongana reungit sok ngaganggu sare. Teu cicing eta pamajikanna sok. Ngusapan sok. Jadoy eta mah. Nyamukna eta mah nyamuk ngeunah. Tah eta teu ceuk saha ceuk Allah. Aya di Al-Qur'an innamal khamru wal maisir perkara mata ngaweureukkeun. Eta nyeusupan baygon. Kudu tebihan. Atuh mabok mah embung nyeusupan baygon. Ieu atuh bari ngadaguan jam 12 peuting. Kumaha lamun urang judi. Ku ieu dah ku gamar paranti budak. Itu popodanan. Pebanaran, main keplok gitu. Sanu eleh mayar. Tawa urang catur nu eleh mayar. Urang gapleh nu eleh mayar. Oh, komo kitu teu tiasa kudu tebihan haram. Haram cik saha cik Allah. Nah, jeung haram cik Allah kumaha? Innamal khamru wal maisiru wal ajlam kalau betna. Judi. Loh. Haram. Kumaha urang main tebak-tebakan aja. Urang cicing sisi jalan. Pan itu tanyakan mobil ti ditu teu katinggal daya tanyakan. Nah, urang teguh anu datang teh mobil atau mobil truk atau mobil biasa. Platna D atau napi B. Nah, lamun elek mah ya bung urang gitu haram jauhan. Nah, pangharam cek Allah. Kalau betul karena ajlam keneh ngadu nasib judi keneh. Waduh. Itu haram ya haramnya. Nah, cenah mah pangna teu meunang, mabok teu meunang. Tuluy ngonsumsi nu matak ngamabokeun teu meunang. Judi teu meunang. Ngundi nasib teu meunang. Oh, pan eta teh pagawean anu geuleuh. Jeung pagawean anu najis. Nyababkeun kanu migawena teh sok pikageuleuheun. Bieuna beunghar. Tuh kusab judi selot gitu. Eleh banarna mah beunghar. Anu biasana beak sagala rupa. Tuh tina asalna dihormat terus atuh aya rezkian jadi pikageuleuheun jelema. Tuh. Eta teh geuleuh najis. Tuh najis. Sabab min amalis syaitan. Pagawean setan teh kitu gawena teh. Minum-minuman setan mah. Gawena setan teh kitu pami. Marabok. Tuluy nyeusupan anu matak ngamabokeun. Tuluy judi, setan teh kitu pagaweana teh. Ngadu nasib. Eta teh cocokan setan. Eta teh haram sadayana. Gitu. Tah, ditebihan. Ditebihannya teh mangka walaupun cicingna lain di guha, lain di gunung. Nya. Ieu mah jeung jelema we gaul ngan paharaman Gusti tebihan. Mangka itulah yang dinamakan orang tapak teh eta. Azhada nasi. Eta jama anu tapak teh eta. Lain anu menekung sila tutug mijas medi. Usaha hayang wangsit nya. Komo hayang pangsit mah.
tapi paharaman di gawe kewajiban teh cumpunan teh salat teu puasa gitu taya ahli tapa teh pang tapa-tapa najami teh anu nebihan kana paharaman gitu aya nu ngabolek lak malum di tempat nu ramenya pahmi astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim beri tungkul astagfirullahaladzim teu dilieur ku juru panon komo kitu henteu istighfar gitu tah eta aya tasir tegasna bakal jadi anjeun eta akbaronas pang agung-agungna jalma gitu apane bugdon mika amekna di dunya kana dunya tah itulah anu dinamakan orang yang benci akan dunia jelema anu ngewa kana dunya teh tiasa nebihan paharaman ti Gusti tah eta jelema anu benci kana pan ngapingping ge pahmi ngabolek lah teh dunya tah pikeun anu benci kana dunya mah tara ditempo ji walaupun aya di payuneun punten keur cingogo eta teh ajina teh itu ngadeg gitu make kolor teh punten pangnutunkeun hoyong mentas gitu hoyong mentas wewe bentar pasti yang merasakeun geus eta terserah anda itu mana yang di jajab tapi tekeng nyepengannya omong gobis nyepengan kana mahram atuh halal kun hula abi kalebe belum waktunya neng komo neng lain tipe AA aduh nah tipena kumaha tipenya syar'i oh syar'i teh kumaha pokokna mah hatinya cantik badannya pun juga menarik wajahnya pun juga cantik dihiasi oleh syar'i atau abdi teh mun neng mah da masih kena ngumbar kieu orang mua anjing bade tobat bade syar'i bade ngiring ngaos nu ka amang ka ditu tapi harus ada dirimu di sana insyaallah kumaha tah anu kitu nya insyaallah sigana jeung Siti teh pabeud-baeud naon ji kodeo kitu woi bewe naon ngaliekeun wae ka ditu ka kaler bewe ninggal alana saha si olon da caur apa bari mungkul rongsokan abi da dulur urang dan dulur kadinya teh dulur masyaallah ayat tasir aksaronasi akbaronasi bugdan lidunya tah bila mana tas kalebetkeun jalmi anu tapak gitu maka bakal jadi jalma anu teresep pada dunia teh jadi kusaha teresep dunia teh bukan segalanya maka hidupnya teh etana teh motona teh seperti tukang parkir aya mobil aya motor manehna piriwitan di NTP itu dengan senang hatinya dikujan untuk dijaga tuluy weh kudu bogana teh dicarokot motor mobil teh juga tukang parkir curi kitu nya ngalamun naon maneh
maneh sia ceurik jeung ngalamun motor dicarokot saan batur. Tah kitu moto tukang parkir halusnya pahami. Andaikan kita punya rezeki tuluy aya nu nyokot. Lamun hate lega seperti tukang parkirnya nikmat. Mau jadi ngalamun gitu nya. Ngeunah we. Hese pamit amang mah teu bieu duka. Pahmi mah ulan. Duka. Kitu wa irodon. Jeung anu ngabalieur anak kana dunya. Kadituna mah hari peuting kana dunya kitu ji. Karena suka sogok sabaraha kamari teh 25. Gubernur 25 teh kamari teh. Oh. Bupati 25.000 menileutiknya ji. Kana narakana moal aduh teh sabaraha puluh tahuneun teh sakitu teh. Nu ngabagikeun, anu nitah ngabagikeun, anu narima. Masyaallah. Kaning hese tobat dosa ka jelema beda jeung dosa ka Gusti babari. Alah cenah mah kaning nyarangsang dina awak abdi teh. Tobat sedekahkeun deui boga doa cis 25. Bagikeun deui urang teu kiparat nu kamari rumah sa. Narima urang teh. Urang inget dah dosa ieu teh. Tapi boga 25 ya urang potram bae ti urang duitna. Ngitung kiparat teh urang lain ngabagi-bagi dosa. Halus kiparatan. Tah. Moal haripeut cenah barudaku bab dunya teh. Moal sagala rupa teh kudu jadi duit. Sagala rupa teh kudu aya duit. Sagala rupa teh diukur ku duit moal mata duitan. Itu ucapan teh moal sagala duit, pikiran teh kana duit teh moal. Jadi bakal kalem we. Bahkan teu butuh eta. Naon ka dieu? Ieu cenah mah nyakeun kagegelan. Ieu can nyakeun bingkisan tipa anu sok aya ka amang. Oh, goledek ieu karesekna. Mun da ieu mah khusus ka amang. Naon dilebetna? Kaos, kampret, jaket. Ieu nya sami. Tah ieu mah aya sinyangan nu sae cenah. Tah eta amplopna baraha eta duka cenah karanel. Tuh. Sugana hate hayang narima henteu lesi. Aduh teh sanes gaduh. Sanes seueur. Sanes sok kaya. Ari kieu mah duka cenah abdi teh. Ti kapungkur ya teu merean kanggo nampi. Atuh kumaha cenah abdi kapiwarangan. Moal. Wartos tos dugi. Mung urang diuihkeun deui kitu. Kumaha lamun bendu cenah kasaha? Kasaha we nya jeung bendu moal mah bendu. Kalem we teh perkawis kahoyong mah didoakeun. Wios teh kedah pikiran. Kitu. Atuh cenah wios kanggo abdi ari langsung kanggo salira mah teu kenging kaditukeun heula. Tah engke lamun ceuk itu bawa we lah ku didinya jikop jang didinya. Neme ari disuhunkeun atuh sarua heula. Sarua jeung ditampi heula ku abdi. Tuluy pasikeun ku abdi ka salira. Moal kaditu heula sangakeun. Kitu. Sangakeun kitu sangakeun. Ku itu teh jige canak kitu. Taneme. Kitu nya. Aya kadi. Barajami kadi teh. Bahkan ayan paling ditu teh bulan paling. Nya. Cenah ajengan gede duitna ge. Aya 700 cenah. Halo. Gede cenah. Henteu biasa. Kitu nya alhamdulillah. Itu rasku pangarsa guru mamatangsi. Mamatangsi.
Seuning tapak kana dunya teh nya tinu kitu mah itu barudak seuning api kana bab rezeki teh anu bade dituang, anu bade ditampi, anu bade dipasikeun ka anu sanes kantana kasantu itu eta ge olohok nu ka amanah cenah teu nampi nu sanes mah kadar itu cenah sararumping nyaruhunkeun nya nu sanes pokona mah siang wengi kadar itu nu sabaraha uyan ieu mah disangakeun ka di datar aya ka ditu cenah ieu mah berarti amang barudak nu tara kakalayangan ku kuluyaban tarerang nya amang di dieu mane ngaos teh kitu disangakeun ka dieu bari langkung gitu jeung anu sanes sagala rupina teh nu leukna gitu sae alhamdulillah atuh murah mah teu gaduh nanaon nya ti dinya mah tapi aya ti tamunya tamu mah jo aya we nu maras tanpa ML nanaon tah gitu pas teu berat yang kikituan teh hese wede kana manah urang tah wajtani maharimallahi diajar tebian heula paraman ti Gusti mangka engke bakal jadi urang teh jami anu tapa bila jadi jami anu tapa engke teh bakal aya jorojoy hate tersepeh kana dunya teh komo tah kana dunya nu kitu nya tuluy teu haripeut deui kana dunya teu asal duit teu asal naon gitu insyaallah lah bakal geunah hirup salamet wardo jeung kudu ridho anjeun bima kana perkara kosama anu tos ngabagikeun kana emak saha Allah Gusti Allah laka ka anjeun mina rezeki tegasna tina rezeki lajeng saur Sayyid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kitu urang teh kudu diajar ridho narima ridho teh nya luas hate lega hate jemar hate kanggo nampi bagian ti Allah anu dipaparinkeun ka urang sagala rupi we baik rezeki nya tanapi naon we ngan bab ilmu mah ulah ridho diberes ridho ku pangabisa sakitu ulah ilmu kudu urang teh hayang nambah ku getol ngaji deui berarti ku ngaos deui manya urang teh bisa teh ungkul sakieu batur bisa anu dina ilmu mah ulah ngaraos sekap ieu mah dina rezeki itu mangga ngaraos sekap kosama lo laka ka anjeun takun maka bakal kabuktian anjeun eta ageunana nasi pangbeunghar-beungharna jalma tah jami anu pangbeunghar-beungharna teh nyaeta anu tos manahna ridho kana bagian rezeki anu dipaparinkeun ku Gusti alit ditampi ageung komo alit disyukuran ageung disyukuran jadi manahna teh lega ari beunghar mah ari ngaranu beunghar sok jarang aya pangabutuh itunya da sagala gaduh teh tah itu kusawa beunghar lega sok disebatin nu beunghar teh nu lega rezekina jadi sagala rupa ge kawadahan asli aya tasir tegasna bakal jadi anjeun eta aksaronasi pang seueur-seueurna jami apane maran harta engkena jami anu ridho kana bagian diri tina masalah rezeki dek ageng dek alit teu waleh ditampi ku manehna disyukuri tah maka ciri eta jami teh ciri yang sebentar lagi akan jadi jami sukses bakal loba rezeki gitu bakal loba duit bakal boga kendaraan bakal lega sawah lega tegal imah agreng
bakal boga pasantren. Tah mula-mulanya teh tina ridho hate. Ieu mah amang nya nalika nuju ngaos panjaman ayeuna mah kirang-kirang nama oten masantren teh nya lamun gaduh bekal arinit caricing di kobong sapalihna gitu. Tapi lamun kolot teu boga bekal kitu nya teu arinit caricingna di bumi. Geus di bumi teh panduang riung jeung rai jeung raka nya kitanya so aya we geuning ocon mah tungtung nama ladang ngaos teh di pasantren. Jadi henteu pati ka anggo teu dihormat da heureuy jeung adi gegelutan ini si carekan alim ini da acan aya bakal ditanya ku tatangga nah cenah di dieu keneh mun kira bade berangkat buka atuh nah bapana can gaduh bekalna ayeuna